Nah, sekedap deh orang dugi ke Kampung Cibuneng. Tata di teh ieu teh kampungna Bapak Sumarna, Kampung Cipacing, Bojong, Desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu Garut. Tuh, barokahnya di Tina Cai Cibuneng. Biasa nyawahan ieu barokah alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna orang cobi. Nah, Cibuneng teh lokasina palih dieu nya tah, palih dieu tah. Kapalih dituna teh ka Cikarag, ka Cikarag gaditun ka Slawi ka Bandrek paintennya ka di palidieuna ka Salam tiasa. Ayo orang cobi ngasepil sumber mata air Cibuniang. Nya ieu teh caina nya di Cibuniang tuh subur alhamdulillah. Barokah tuh. Tuh, caina jernihnya. Cai dari di Cibuniang tuh. Iya, lokasinya panginten palidieuna Cibuniang. Ayo orang menuju ke lokasi. Lumayan jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena. Tuh sawahna nih Hararejo, aduh Hararaas baraya tuh. Cibuniang. Ayo baraya. Nah, sekedap deui urang ya dugi ka Cibuniang. Didamel saung-saung ya paling dieu nya. Kanggo netepan panginten tuh. Nah, ayeuna mah cau Bapak Sumarna ge tos di rarapih pangintennya, didamelkeun suhunan kanggo anu kanggo warga anu bade nyeuseum segala rupi anu kakirangan cai biasa dipancurana Cibuniang janten manfaat kanggo warga sekitar kawasan mata air Cibuniang. Ayo orang cobi dekat ke lokasi nanya alasan seueur anu nyarisihan ibu-ibu. Nah, ieu keluarga didamelkeun kanggo netepannya panginten. Tuh, kanggo netepan di kawasan Cibuniang. Di pinggir Cibuniang ya aya sawahnya tuh Hararejo kieu. Tuh. Alhamdulillah barokah subur karunia Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya ayana di kawasan Garut tepatnya di Kecamatan Cibatu, Desa Sindang Suka, tepatnya di Kampung Cipacing Bojong nya tak iya. Urang kaditu tapi ayeuna teh nuju aribak ke ibu-ibu sareng nyisih pangintennya sakedap urang antosan. Nah, sekedap deh orang dugi ke sumber mata air Cibuniang pangintennya seueurnya warga anu ngamangpaatkeun sumber mata air ieu panginten salah sahijina ieu sareng ibu sa ibu. Ibu sareng ibu sa? Sareng Ibu Ati. Oh, Ibu Ati di kampung mana ibu? Namanya di Tongohnya panginten Payu Sirandunya pangintennya. Punten Bu ngawagal sekedap sareng ibu saya Bu Dewi. Bu Dewi nya mohon nuju aktivitas naon Bu? Nyiseuhan. Oh nyiseuhan pangintennya ieu teh laras kasebatna Cibuniang nya Bu nya. Mohon Cibuniang. Mata air Cibuniang tuh puntennya Buni Padaneang. sekedapnya. Punten ya abi ngawagal sekedap tuh.
dianggo manfaatnya kanggo wargana kampung Cipacing Bojong pangintennya desa Cirandu. Sindang Suka Cibatu Garutnya tuh Cibuniang gitu nya caina herang panginten bunya Herang, kanggo eut biasa. biasa ya Kanggo eut biasa. Da eut oge ti dari ieu. oh mohon gitunya bunya Mohon. namanya terus di Bapak Sumarna bu nya kumaha ieu sejarahna cai Cibuniang panginten mohon ya ibu atuh punten abi ngawagalnya namanya teh ngasepil hungkul panginten bias kayaknya aku abi dilebetkeun karena iya nya channel abinya Nya mangga. iya atuh hatur nuhun rasa Teh Yati Teh Dewi. Teh Dewi hatur nuhunnya singgah di dia panginten kampung ieu panginten Pasirandu. Pasirandu nya mohon atuh mohon abi bade paras ka ongoh panginten bunya punten abi ngawagel ya tina pada melana ayo assalamualaikum bu Salam. nah pami di luhur nama kieu pangintennya tuh sebab putih terawat pangintennya balala tapi cai nama herang panginten tah anu tadi kabungina Papa Sumarna teh anu pacilingan ke kampung itu teh nyelang di pangintennya di tonggo nah tuh iya disebatna sumber mata air Cibuniang saatus keluargana ieu pangintennya di anggo suhunan panginten kenya di kanggo warga aktivitas khususnya di kampung Randu Cipacing Cikarag panginten kapalidenya mohon ya tah ieu kasebatna Cibuniang anu tadi tos dipaparkeun ku bapana Bapak Sumarna nya pangintennya ayana di nah tuh nya pas Tangkal Awi pangintennya saur nama itu sumber liang mata air teh di Gunung Singkupnya mungkin ulang sepil gunungnya pangintennya tak lubang teh kayak pas sebelah sini cenah tak ageng sekitar lubang diameter 50 cm panginten ke dalam mana-mana kurang tuh kena orang perjalanan bade pulangnya pangintennya tadi orang terus ngasepil mata air Cibuniang terletaknya teh di dia pangintennya aya di handap panginten tah ieu ka dieu panginten tuh di lingkungku persawahan sareng pohon kelapanya nah jalan kanggo inap biasa ka dieu panginten nah tadi teh sanggem Bapak Sumarna teh ieu teh lu sumber mata air teh lubang teh bersumber di Gunung Singkup nah ieu teh Gunung Singkupnya panginten karunia Allah Subhanahu wa taala pangintennya cayeuna teh kahanapnya kahanap aya lubang di handap pangintennya karunia Allah Subhanahu wa taala kadieu kahanap rugi panginten kanya kahanap anu tadi ku abdi disepil Cibuniang pangintennya ieu panginten karunia Allah Subhanahu wa taala di kaki Gunung Singkup ieu biasa caina dugi ka Cibuniang kalau bahasa Indonesianya mah Cibuniang teh nya kalau Sundanya mah Buni tapi banyak yang neang jadi kalau bahasa Indonesianya mah sembunyi mata airnya tapi banyak yang nyari nah ini rumahnya Bapak Sumarna terus ada yang di pinggirnya rumah Bapak Sumarna itu ada pacilingan pemandian yang airnya itu dari sini diselang nyampe ke sana sampai ke beningnya jernih ya para sahabat para baraya sadulur channel anu sok nyimak video-video sareng cerita nu aya di wilayah desa-desa pedesaannya ayeuna panginten tos sonten pangintennya abi bade teras perjalanan ka nu sanesna deui pangintennya tah ieu nya kasebatna kampung anu Bapak Sumarna teh kampung Cipacing desa Sindang Suka kecamatan Cibatu Garut nya nu aya
sumber mata air kasebatna teh di Palidieu nya. Nah, sumber mata airna teh tadi urang ngasepil di dieu nya. Kumaha mata airna? Mata air Cibuniang. Hatur nuhun kasadayana baraya sadulur channel. Mugia sing pada sehat sakeluargina, salam hangatnya ti sadulur cekel channel. Akhir kata pilih ayanu kirang upami abi bade ngalajengkeun perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.